si eta mah geus boleh deh tas si kiai kunaon dedeleuan kadinya bae bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus diudag-udag ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugi bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapedah kempes doang saya tulisanana geus aya tulisanana teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan gege bogana ngan datang ke sekupi doang saya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon make hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulama أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lalamun kalakuan kabura iku agung azumat tegas agung alaika ing atas sesiranya raduhum pamengone kufaranil islami saking islam lihir sika alaihim karna kasang semsira Muhammad alaihim ing atas kufar fa in istata'ta maka lamun kawasa sira antab tawya ingatan nyupli sira nafakon ing lubang saraban tegese dadalan ing dalam bumi fil abdi ing dalam bumi aw sulaman atawa tangga dan tegese tangga bisa mai ing dalam langit padat yaum maka dekan sira hum ing kupar bi ayatin kalawan ayat mimma qatarahu saking barang kang gawe-gawe aku par kabeh fa'al maka migawe sira Muhammad al makna utawi manane iku anak lan latasati wadzalik satu hule sira iku ora kawasa sira zalika ing mangkono anta betagia nafaqa asbir maka sabar sira hatta yahkumullah malah hukuman safa Allah walau sya'allahu lalamun ngersakeun safa Allah hidayatahum ing nuduhkeun ing kufar la jama'ahum maka yakti ngumpulkeun ya Allahum ing kufar alal huda ing atas pituduh walakin lam yasha dzalik lan tetapi ini orang ngersakeun ya Allah zalika yang mangkono hidayah falam yu'minu maka orang nang imankeun ya kufar kabeh wala takun maka ajana temelan sira Muhammad minal jahili nabi zalik ikut tetep saking kang bodoh kabeh kalawan mangkono bizalika kalawan mangkono law sya Allah innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhum summa ilaihi yurja'un
wallahu alamu bimaradi innama yastajibu ing pastine ngaijabah doa ka ing pastine nyubadanan doa ka ing pangundang sira Muhammad ilal imani maring iman sapaung ake kang ngarungu ya ladina kabesima tafahumin watibarin kalawan ngarungu narima maham lan ngitibar wal mautalan utawi pirang-pirang kang mati ayal kufaru tegese pirang-pirang kafir syabahum bihim nyarupakeun ya Allah min kufar bihim kalawan mauta fi adami simaing dalam orang nangarungu ya basum iku nangyakeun ya Allah ing mauta iku ya basum nangyakeun ing mauta sapa Allah fil akhirat ing dalam akhirat summa ilaihi yurjaun kari-kari baring Allah balakaden balikeun ya mauta kabeh yuraduna Geseden balikin ya mautakabe fayujazihim ya amalihim maka bakal ngawalas ya Allahum ing kufar atau mauta bi amalihim kalawan pirang-pirang pagaweanane mauta wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun Allahu alamu bimaradi wa qululan ngucap ya ayil kufar maka tegese pirang sapa pirang-pirang kufar maka laula ing lapan laula amun oranana ayala nata oranana nuzila den turun kenalai ngatese Muhammad apa ayatun mirabi kang tetep saking pangerane Muhammad karena kotika ya onta wal aso lan teteken wal maidatilan rampadan kul ucap sira Muhammad lahum kadue kufar Makkah innallaha qadirun ala ayyunazila ing satune Allah iku kang maha kawasa ing atase enten nurunkeun ya Allah bitasydid wa takhfif kalawan den tasdidan lan den entengaken saking tasdid ayyunazila atau ayyunzila ayatan ing ayat mimma qataru saking barang kang gawe-gawe ya kufar maka walakin akrahum lan tetapine apa akeh-akeh ya kufar ta iku la ya'lamuna ora weruh ya kufar kabeh anna nuzulaha ing satuhune turune aya balaun azimun iku cocoba balaun iku cocoba alaihim ing atase kufar liwujudihi laikihim kena wajib dan rusak ke kufar in jahaduha lamun angasa kufar kabeh ing ayat ing ayat masih keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kangjeng Nabi. Dakwah nu dianjurkeun ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa. Penghinaan terhadap Kangjeng Nabi anu pohara, bahkan sampai pengkhianatan, penganiayaan. Lain sekadar diomong tapi diciduhan, lain sekadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kangjeng Nabi, lain sekadar dibanting tapi Kangjeng Nabi teh diperangan dek dibuluh Kangjeng Nabi. Itulah dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeri Kangjeng Nabi dibere mukjizat Al-Quran tapi horeng ternyata kos kitu menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar-kufar Mekah dekos itu. Atuh komo urang mah ulama boro-boro mukjizat mah khusus ke para nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama sholihin sholih. Urang mah atuh ieu pangkatna lagi eueuh gan sabaca-macana be Al-Qur'an teh teu teurak malah ngagelok jadi Golkar. Gelok lain ngadawahan Golkar endahan milu larut di ditu eta pan salah eta positi Golkar teh biangna kesalahan kudu nama kiai galelempeng sa gitu mampu teu mampu atuh masing-masing bae nu mampuna bae urang lempengkeun teu mampu atuh ayo bae ja urang sanagara ieu nyana-nyana urang-urang urang mah tuh urang ngaji lempengkeun nyana satungtung bisa teu bisa antep ke kunaon jadi milu heran teh kiai atuh henteu teh janang Allah ieu meureun manan kitu ge kiai nenek digubruskeun ka neraka jahanam meureun bos
wah cenah kieu sombong amat. Ya emang kudu disombongan kayak gitu mah. Sebab itu teh menyangsarakeun umat. Nya nu boga mobil haju ngajakan teu bener ka umat piingplan Pak. Hanya sekedar mobil atau sebuah bangunan pondok pesantren umat jadi bimbang. Umat jadi piingplan ieu kemana cek umat gara-gara nyana ku nafsuna. Lain neraka sinaon. Kalau sombong cenah kiai, jen aing mah sombong. Penting itu bisa sombong ya. Ye, sombong amat kajen. Sakaing kajen. Hai gerget jasa. Aduh, Masya Allah. Kangjeng Nabi dakwah diberi Al-Quran, ngajak mangeranan teh ulah ka Lata, ka Uzza, ka Manat. Mangeran teh ulah ka Tritunggal Yesus Kristus. Bunda Maria lain eta, pangeran teh lain matahari, pangeran teh lain kayu, lain batu, lain manusia, lain tahta, lain harta, lain kerajaan. Allah alladzi khalaqas samawati wal. Dakwah Kangjeng Nabi teh eta tah. Ngajakan mangeranan ka Allah, nyembah ka Allah, bersyariat sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Nu kuari geus dikemas ku Kangjeng Nabi, dikemas ku para ulama. Eta dakwah urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi kuari kitu. Lain haju urang ancul-anculan di jero teu pararuh. Cenah moal meunang umat jeung teuing asal urang mah diridon ku Gusti Allah, titik sakitu. Ya mobil moal dibawa pannyana sok caramah, imah gedong moal digandong. Eta pan sok dikara itu kitu teh nyana nu caramah nyana nu hayang heran aing mah. Masya Allah nyana nu caramah kitu, nyana nu neangan blond teh coba. Ya Allah, tapi ente nu Golkar mah jangan ente, nu Golkar doang. Eueuh nu asup ka Golkar radio tasawuf eueuh ja. Jangan coba di kiai Golkar, kiai asup ka Golkar radio tasawuf eueuh. Cenah aya kiai kabalinger tah mah. Di Golkar si tasawuf lain hayu geura kedukan. Masya Allah, iya Kangjeng Nabi dakwah teh terus. Kumaha tah? Ngeri Kangjeng Nabi teh lantaran dihina. Mat, geus ulah loba omong mat. Segala pangeran teu kadeuleu segala naon lah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, alladzi khalaqas samawati wal ard. Geus nu aya bae mat ulah hese-hese tah mata Uzza tah sembah tah. Eta pangeran karuhun urang. Mage neangan hese deui pangeran segala teu kadeuleu segala naon lah. Nu aya ge teh nya teu mampuna naon. Komo nu eueuh meureun. Kangjeng Nabi lain kitu. Ye dunya nangieun Allah, geus urang teh nangieun Allah, geus urang nyembah ka Allah, engke urang bakalna ye dibaotkeun kiamat engke bakal dipanggil ku Allah. Dah, bo omong jasa. Karak budak kamari gadahar uyah geus bo omong. Hakanan Gusti uyah. Masya Allah, jadi penghinaan terhadap Kangjeng seperti etalah. Nyeri Kangjeng Nabi diberilah contoh ku Gusti Allah. Muhammad sabar, ulah haju nyeri lantaran Nabi nu baheula, Rasul nu baheula nu ku aing diutus sarua dihina-hina ku kaumna, can sabaraha tah masa kitu mah. Hayu terus bae tuh gitulah. Kangjeng Nabi terus baik, terus lah mat kieu mat lamun bener sia jadi utusan pangeran, utusan Allah ulah sakadar Quran atuh mat. Padahal di hati letik mah eta Quran hebat jasa cak. Eta Quran mantep jasa, ngadenge Quran eueuh nu teu ngaleket teh kabeh ge ngaleket teh. Ya Allah ya Rabbi, nikmat indah Al-Quran mah mun kurang dibaca coba ge ngeunaheun jasa. Nikmat jasa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Him gitu kabeh kantungtuna. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum litunzira qauman ma litunzira ketalaran mana cek emang henteu aing tah. Tata kos kitu tah jadi ngeunaheun tah tungtungna coba ge Quran mah kar itu bae.
Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Itu tadi ge Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kadituna hasana. Tuh. Jadi kitu tak Quran mah ngeunaheun. Nya lagi Abu Jahal apa bisaan-bisaan teuing ya. Sakola henteu nya nama masantren henteu kadang guguru henteu ngaguru henteu ulah guguru mah kagade itu kan Gunung Kawi kade yang teu tapi pan bisaan kitu ngeunaheun kadang Quran sok surat naon deui ge bakal ngeunaheun bae tuh nya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ro bae ta tungtuna ro koma eta mah surat sok dibaca teh kitu alif lam kitu hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yasbiha ibadullahi yufajjiruna tafjira yufuna bin nadhi wa raqabe sia heran ya kakar kadenge pan baca Quran tilopan rokabe tuh gilaan mana geus panghandap-handapna geus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sin kabeh min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas nirahin sin kabeh. Abu Jahal kayak keur ngalamun mah bisan budak hebat sebenarnya mah aya teh aing ge sebenarnya nurut ka sia ngan mah nya pan aing mah pan tokoh sia tuh aing mah bangsawan ku batur geus di buyak-buyak pan aing mah tuh buyak Abu Jahal mah aing kudu nurut ka sia eta aya gengsi tah ya teletika teh kamari geus dicaritakeun aya gori kieu terus bae cak Gusti Allah Rasul baheula Nabi nu baheula ge dibarohongkeun bahkan dianiaya terus bae lanan terus Kangjeng Nabi sugan ieu nu ngaran Abu Jahal tentrem hatena lindeu ternyata beuki parah nyana ngahihileudan ka urang Mekah sia de besi aya Muhammad dakwah besi aya Muhammad gajakan sangkilang nyana ngeunaheun bahasana boga mujizat Al-Quran cak jana ulah wakan narurutnya sak tungtung mama encan mah Abu Jahal ngamamakeun sorangan ya nama kos Kiai Golkar teu dan dokter Andes atuh Kiai aing nang hese-hese teu mak teu daekeun Kiai Golkar disebut Mang Haji ditanya Mang Haji ke mana teu di mana ditanya ku pemajikan itu batur nanya teh Mang Haji emang kunaon Kiai atuh Kiai Golkar bagus gitu, tolol tak Kiai. Dia tuh biasa bae wayah Mang Haji, wayah Mamang, atuh wayah ngaran, atuh nanya ieu. Kan jelema teh sesuai jeung kanyahonyana. Mang, kemana Mang? Oh, ka dieu ye, atuh biasa sapira nanya. Atuh nyana nanya, "Den, mana Den?" Padahal Kiai Udin eta. "Den, mana Den?" Oh, ka dieu ye. Eta nu lain Golkar mah biasa bae. Komo di Kiai, kemana Kiai? Nah, nu Kiai lain Golkar mah ulah lain Kiai kula mah biasa bae sih usah lain kadang-kadang gitu ngenteu ngomong mah di hate bae tapi Kiai Golkar Mang kemana Mang Haji kemana liwat bae kan bajikanan na Noel atuh geus liwat teh batur nanya sih lain jawab Mang Haji kadenge emang gua bi kan Kiai urang di Golkar geus di mama-mama kunyana teh di Kiai sial jasa kadanan bura bere mah jujur tungtungna ai kula pernah ceramah kayak di daerah kayak tempat geus nya embungeun teh heula jeung kula budak kene ieu di nyabecet teh heula teu wau di Jakarta geus beberes beres eta kori ajunyana tah Kiai di Jakarta eta teu disebut dokter Andesna nyana Kiai dokter Andes ini ada tuh nggak kesebut dokter Andesnya oh iya mohon maaf Kiai iya tuh
dapat capek-capek cari dokter Andes gak disebut-sebut tuh. Kula serius sial teh kiai lamun aing panderi beak sia ku aing je ceknya mah naon meureun atuh sakali mah teu disebut dokter Andes atuh mentek naon ku aing mah disia-sia mun aing panderi mah sia datang ka mana pangkat kakiaian sia ji cenah ka aing marah tuh teu wau ieu teh tadina ge ceknya mah aing lain jawara meureun. Eta aya pernah terjadi eta kos kitu teh. Masya Allah, Masya Allah. Dulu kalau ngobrol lahirnya, ngobrol kiai kegiatannya di mana? Saya penasehat di istana. Oh, paingan ya budaknya. Jadi kos pikiran nah. Ya, Kangjeng Nabi terus baik. Terus dakwah. Makin menjadi-jadi. Abu Jahal teh mengkolna mengona keul nganiayana merod na luar biasa. Sementara Kangjeng Nabi na nyongsrong jasa hayang supaya ahli Mekah teh iman ka Allah, iman ka anjeunna bahwa anjeunna diangkat sebagai Rasul Allah. Ituna embung jasa ka Kangjeng Nabi nurut. Kangjeng Nabi na hayang jasa itu supaya nurut. Coba eta pan pakia-kia. Tama percis kos urang Cikupa bogoh ka artis. Artis tak bungun nya nana hayangan datang ke edan atuh. Pak embung mah deres. Ieu mah nu hiji hayang itu embung. Edan banda mah. Kangjeng Nabi na hayang jasa ahli Mekah supaya nyahoeun, supaya apaleun, supaya caang hatena bahwa pangeran teh Allah, bahwa dirina diangkat sebagai Rasul. Sementara ahli Mekah nu dikekentongan ku Abu Jahal teh embungeun jasa nurut ka Kangjeng Nabi atupan Paji Injin. Nah bahasa mana teh Paji Injin sia? Nyaho sia Paji Injin eta. Terus saya tapi Kangjeng Nabi jaga istinasehatan ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah teh wa qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Leles katakan ingat ka Kangjeng Nabi Isa diusir, ingat ka Kangjeng Nabi Musa, ingat ka Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman dan nabi-nabi nu baraheula. Oh tenang dakwah we terus Kangjeng Nabi dakwah. Lantaran Kangjeng Nabi terus-terusan panggil mat ka dieu sia lamun deuk dakwah ulah sakadar Quran mukjizat kayak gitu deuleu ka luhur ka ditu atuh ya. Kangjeng Nabi Soleh mukjizatna dibere onta, Kangjeng Nabi Musa dibere tungked, Kangjeng Nabi Isa turun rampadan tis langit kahandap kasaksian ku kabehan. Eta nu kos karari itu tak coba sia mad namun bener sia utusan Allah perintah ka ditu ka Allah supaya kadeuleu ku mata aing wabehan ya deuleu ai kitu mah aya tak kadeuleu bukti bahwa eta teh bener-bener mukjizat model kos kitu kami ge geus mahara rese ieu mah Quran mukjizat teh coba eta teu nyeri kumaha neuk teu nyeri kumaha Masya Allah. Tah barang geus diomong kitu Kangjeng Nabi langsung asup deui ka jero manah. Cek Kangjeng Nabi pohara amat ya si umat. Terus-terusan didakwahan atas perintah Gusti Allah teh horeng lain narurut malah nang tangan hayang timbul deui datang deui didatangkeun mukjizat anu leuwih tibatan eta hayang kadeuleu kaistimewaanna. Nyongsrong Kangjeng hayang Kangjeng Nabi ge menta bae kitu ka Allah ya sugan dibere naon. Mun Kangjeng Nabi Musa eta tungkena dibualangkeun jadi orai segitu gedena. Lamun Kangjeng Nabi Isa dituntut ku masyarakatna ku umatna hayang aya rampadan turun ti surga kadeuleupan ku kabehan wong. Lamun Kangjeng Nabi Soleh eta teh boga mukjizat teh itu onta. Kangjeng Nabi hayang nundukeun umat Mekah, kafir Mekah hayang kena tunduk supaya tunduk teh meureun kudu menta ka Allah yeuh.
mukjizat anu leuwih tibatan Quran supaya kadeuleu naon bae eta teh can dibere Kangjeng Nabi teh can leungeun ngagenyai can dibere mukjizat ieu dina ramo tarun ieu maka karak awalan dakwah pamenta nu di akhir teh pan patopoe turun beulah maca syahadat can ieu ka karak itu nyongsrong Kangjeng Nabi hayang amat turun ayat mentak sababna turun ayat ieu tadina aya seorang sahabat ngaran Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf sumping ka Kangjeng beserta para golongan di kaum Quraisy ngomong nanya kitu qalu ya Muhammad i'tina bi ayatin min indillah kama kanatil anbiya. Hei Muhammad, coba datangkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa naon be sakumaha para nabi nu baheula didatangkeun mukjizat anu pohara ku Gusti Allah, coba buktikeun ku ari. Kanjeng Nabi nyongsrong hayang ya supaya iman, maksudna supaya iman. Turun ayat wa in kana kabur alaika iraduhum hi Muhammad lamun aya kalakuan kabur alaika eta luar biasa gedena poharana ka anjeun iraduhum mararengokna ngabalir mengkol nukangan ngamusuhan ka anjeun embungeun kana Islam di tengah-tengah kasengsrem anjeun hayang nundukeun urang Mekah supaya iman tapi kuari ditangtangan hayang kena turun mukjizat supaya kadeuleu langsung ku mata beuki pohara nukangan ka anjeun Muhammad cek Gusti Allah fa inistata'ta an tabtaghiya nafaqan muntamah anjeun kawasa nembus bumi anjeun bisa nyieun terowongan di bumi bisa lempang di sapatala fil ardi di jero bumi aw sulaman fis sama atawa anjeun teh bisa hiber ka langit atawa nyieun taraje kadeuleuan ku kafir Mekah trek tah kaistimewaan ti Gusti Allah mun bumi bisa belah anjeun bisa nembus di jero bumi di sapatala bumi sehingga nyahoeun kafir Mekah bahwa anjeun teh bisa ngalalana lempang di jero bumi dek neangan mukjizat dek neangan ayat atawa anjeun bisa naik melalui tangga kadeuleuan ku urang-urang kafir Mekah teh aya tangga ngan sakadar dicokot plek jadi tangga anjeun naraje naik ka luhur dek neangan dek nyokot mukjizat hiji ayat yang supaya kadeuleu ka kafir Mekah anu engke anjeun fatatiyahum bi ayatin maka bakal nyampekeun ayat ieu hasil di ditu di langit pan anjeun neuleu kaula naik ka langit atawa ieu hasil ti jero bumi lantaran kaula pan dibere bisa nyieun liang ka jero andai kata bisa kos kitu silakeun Muhammad sampekeun ngan tetep bae moal iman tetep bae moal iman lantaran lain di dinya iman mah Muhammad lain di dinya iman mah kurang kumaha Al-Qur'an dek iman mah sabenerna mah tapi lain eta kadeuleu kumatana tetep teu iman mah henteu bae baheula di zaman Kangjeng Nabi Soleh eta pan onta teh ditungtun-tuntun sakitu istimewana kade ieu mah ulah diganggu gugat ulah dianiaya ulah di kumaha-kumaha diharu-biru tapi pan tetep bae teh iman. Apakah umat Kangjeng Nabi Isa setelah turun rampadan ti langit aju ari iman atuh pan henteu bae? Apakah eta barang Kangjeng Nabi Musa alaihi salam boga itek dibalangkeun jadi orai aju arariman umat henteu. Ieu ge anjeun ge lamun teh mah bisa bae ka langit kadeuleu nyokot ayat bisa ka jero bumi nyieun liang bisa nyokot ayat sampekeun tah hasil model kos kitu tetep bae moal iman Muhammad ulah hayang kos kitu Muhammad hiji ku kaula moal dibere kawasa kos kitu keun bae anjeun mah dakwah bae dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkumallah sabar bae laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Muhammad cek Gusti Allah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda
lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalau pitu kudu make anjeun. Langit nangieun kaula, bumi nangieun kaula, manusia nangieun kaula, kuabeh nangieun kaula. Mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun. Ya, bedak iman ka aing kabeh. Atuh ya kumaha ieu? Atuh kumaha ieu? Cak Gusti Allah kan aing teu ngersakeun. Deuk neuleuh datang ka mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ka mana ka bangkawarahan urang Mekah. Can sakumaha ieu mah Muhammad? Terus Kang yang Nabi dakwah terus, walakin lam yasa zalik. Ngan aing teu ngersakeun deuk neuleuh anjeun. Deuk neuleuh anjeun. Datang ka mana dakwah teh jeung deuk neuleuh ke bangkarahan ku per Mekah. Lain sakadar kuari man. Cak Gusti Allah. Jang deuleueun engke di tahun 2013, tahun 2012 urang Cikupa supaya ngadenge. Supaya ngadenge orang Ketos, orang Kendal, orang Pasar Kemis, orang Cilongok Onam teman sabodoh lah, supaya ngadenge sejarah anjeun, kegigihan anjeun, supaya nyahol sejarah anjeun, keistimewaan anjeun. Pantang mundur, dicaci, dimaki, diciduha, diusir, supaya kanyahoan ku umat kebangkawarahan kafir Mekah menganiaya seorang Rasul Allah, supaya kiai engke di tahun 2012 ulah suka Golkar. Itu kos gitu kan gak Golkar atuh. Supaya terus gigih pantang mundur, terus dakwah tanjerkeun agama Allah. Pahit pasti pahit pasti. Kakarak diomongkeun mah ulah sok sedih. Kakarak tadi ondang ngariung ku tatangga jeung teuing. Kajian teuing di ditu aya ramean aing mah aing teu kadeuleu kiai meureun pan aing kiai. Teu kaondang batur mah baralik marawa berkat aya aing mah diondang henteu. Ulah kajeun. Tah sediheuna mah teu kiai ku sakitu bae. Terus bae terus. Dakwah terus. Ajakan. Konsepna ikhlas lillahi taala. Mun aya batur dakwah alhamdulillah bisaan aing henteu bisa. Dukung. Mun aya batur mantep, masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nyana mah hebat jasa segala rupa bisa. Doakan. Lain kieu si eta diondang di dona aya henteu goblok beureun. Atuh aing teu kabeuli Innova. Si eta mah geus kabeuli deui kabeuli deui. Ih, tah si kiai kunaon dedeuleuanna kadinya bae. Bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus di udag-udag ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus. Urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud. Geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus. Si eta tahun sakitu lahir, maotna sakitu, salila hirupna kitu, bogana ngan sapedah kempes doang. Saya tulisanna. Geus aya tulisanna teh kumaha tuh. Si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan gege bogana ngan datang ke sekupi doang. Saya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu. Jadi teu pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud. Geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah. Tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang. Urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun. Dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilamanna lawamila bae pas muludan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'lam anna al-awamila fi nahwi mi'atu amilin. Ternyata amil eta aya 100. Jumlahna kabagi dua, labziyatun wa ma'nawiyatun. Hiji amil labzi, kadua amil bangsa manawi. Labziyatu minah cak masyarakat euy muludan ieu mah ke tenang heula engke ge aya. Gaya atuh bisa ambil mah kecak masyarakat tuh lah diondang deh jadinya mah ilam deui kajen bisa ada sakitu kula mah inget ka Saleh bae ta Saleh dirinya di mana di Pangodokan
baheula sok diajak-ajak ku Abah hayang muludan rajaban Abah mah panderi ge kaya waktu ngomong ge waktu teu tah kakolotnakeun ka dieu keur ngora ge kitu bae. Saleh teh sok aya bae inget bae ceramah di pasar Kemis tadi di Haji Sungud kula kadedelekeun bae rukun salat 6 rukun salat tidak kurang tidak lebih 6 katukang 6 terus dibejakeun hiji-hijina beres diajak tadi ke Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadi dinya pas saleh terus ceramah deh saudara-saudara sekalian rukun wudu 6 ya ini ada 6 hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6 diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deui kula aya deui Saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudu 6 cakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu pas di majelis ieu baheula zaman Abah aya nyana jangkung jelemane saudara-saudara di pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae datang ka kuari terkenang bae pas katerep aya Saleh pasti rukun wudu deui ya aduh masalah tapi hirup eta baheula di pasar Kemis mah bener diondang teh ka Gelam diondang teh ka Gembor hirup ieu mah lain lalagaan muludan rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang katerep kemudian kadija kawaru di waru ge sababara masjid ngan asa baheula mah lain ngomong muludan teh lain ngomong terus datang ke etek segala kali itu ke etek terus ke kawaron muludan teh santri teh asal di bulan Mulud teu masak santri mah berkat ambalaya kuara jasa muludan teh baheula mah jasa geus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener muludan teh karasa ruhanina aya atuh beteng nage pohana kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas muludan sia lapar atuh berkatan cek cenah teh kan dibere huahehe doang tuh aqua mah atuh loba di dieu ge cek cenah teh tah di mana tah deket masjid cai satelit naon bedana di kurang berkat jadi cenah kieu mah berarti hayang berkat lain hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari jelemana teu pati palalinter hormat ka kiai ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong teu saurang nyaritakeun eta beres manggul satu pohara jasa geus muludan teh magnetna teh gede kuari waktu muludan teh sekarang itu bae berkata teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu kaluhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus kuari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal secapek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan deuleueun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal ngecek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya anjeun maot teh henteu ninggalkeun pabrik anjeun maot teh ninggalkeun ladang anjeun maot teh ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakarak sakieu terus bae tah supaya dideuleuh engke ku umat-umat di akhir
ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeule bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad. Oh jahe ulah juga gelok. Fala takunanna minal jahilin. Betul lamun anjeun haju ngarasullah Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad lamun poho kana kersaning aing poho kana mae Syiah aing atuh anjeun teh sarua jeung nu bodoh atuh berarti tama aya ge nu bodoh tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah geus ulah akur jeung nu bodoh. Fala takunanna minal jahilin. Maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo. Nu bodoh teh kumaha? Nu bodoh mah kos kitu dianiaya, diciduhan, dilepehan, diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge. Anjeun kos kitu teh nang aing, umat kos kitu teh nang aing, kafir kos kitu teh nang aing. Atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya beunang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa. Eta mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah. Adapun daek jeung teu daek lain urusan aja, urusan kula cek Gusti Allah. Kumaha kersaning aing. Kakarak empeh Kangjeng Nabi. Oh jahe. Ya. Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un. Teu aya lian jelema-jelema anu nyumbadanan ka pangundang anjeun, anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun. Jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah, jelema anu manut ka ajakan anjeun mah. Eueuh deui, iwati alladzina yasma'una, jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun. Ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi simata pahumin watibarin ngadenge nu bener-bener sampaikan ka detail paham jeung dijadikeun itibar di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya teh nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun. Datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya. Jelema anu manut loba anu buang ka warah geus bisa tukangeun nyana atuh loba. Nu mata kula kudu nyeri hate. Sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang. Geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur. Syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti kadua dibere didarengekeun katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah tah syukurna kiai teh kos kitu tah ketika dak anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir mun aya kiai haju diaromongkeun ku jawara diomongkeun ku lurah diomongkeun ku camat diomongkeun ku pangsa kiai-kiai diomongkeun alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin sebab naon loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur nu batak ulama osok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka bersyukur kieu teh di mana aya sempadanana eueuh kiai mah kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah jadi di luhur syukuran nu biasa bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun anjeunna bisa ngomong bisa nyampaikeun jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah daek ngajina nu sugih teh nang Allah daek ngajina pejabat teh nang Allah daek ngajina nu susah teh nang Allah daek ngajina jawara menang Allah lamun ku urang di aku balik deui gitu
asal urang ngaku beta nang aing ta nyana ngaji teh teh ngadengekeun aing kaharti asana aing asana engke saminggu 2 minggu 3 minggu geus mah asal di aku bacak Tuan Syekh Abdul Qadir asal di aku nang urang teu darekeun ngaji tapi lain nang aing nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah geus aing mah sakadar alat Allah aing dijadikeun alat Allah satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah tah jelema teh ku alat Allah eta teh daraekeun geus aing bersyukurna ka Gusti Allah lain nyukuran sorangan nyukuran itu nage terus jadi syukuranna kakabehan geus alhamdulillah mah akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya datang aki-aki tanya datang nini tanya datang gadis atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis akur bae hartina akur bae kena ka dituna musbal ayana sebabna bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nyukuran diri dibere bisa anu hebat salat ge pergi tuh salat teh urang salat Allahu Akbar urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus eta teh geus aya peningkatan ngaranna begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji eta tengtu ka Allah nu mangeranan alam kabeh eta mah urang jadi penerjemah ngaranna kos itu engkena tungtungna sadaqallahul maha besar Allah berarti sholat ini diterjemahkan oleh saya nah eta kos kitu terjemah bagus eta saya peningkatan naik dari saya tiga lain eta mah geus biasa santri mah tah ngamanan kos kitu mah Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin ngarasakeun maca kalam Allah teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta naik deui saeutik lain eta ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang kumaha wayang mah teu daya teu upaya nyileuk dicileukeun ku dalang tungkul ditungkulkeun ku dalang isuk pageto mah diasupkeun ka sigotaka beak geus kabeh geus teu daya teu upaya sapira wayang urang teh terasa wayang ngan eta mah lain ucap tah mah kos itu perasaan geus ieu mah ngaji da geus ngaji rasa Allahu Akbar teh maknana lain Allah nu agung tapi geus hese gamanaan eta mah geus terbiasa tah mah ngaji sapina geus Allahu Akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang sungut urang maca Allah leungeun urang takbir awak urang ieu nangtung tah eta teh geus lain kudu dikitu-kitu ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah Allahu Akbar geus leungit Allah nu maha agung mah lantaran geus aya dihareup urang teh lamun nyuratan ka kabogoh ku ari teh engkau adalah kekasihku tercantik di dunia tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu terik matahari yang panas menjengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya pohara jasa berjuta bintang di langit satu yang bercahaya Masya Allah wassalam Jeki dibaca kok itu ngaleket teh eta bisa teh asa jauh jeung nyana jauh teh jeung bebene urang bisa kos kitu ketika urang hareup-hareupan jeung bebene wajahmu dia tolol atuh geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deukeut batoel geus toel geus ulah wajahmu ku ari mah geus bae langsung toel urang lagi peureum ge ditoel terus geus lain wayah ngomong lamun jauh urang ngomong lamun deukeut ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapanmu tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku andai kata engkau bongkar engkau belek ini di hatimu hanya ada bibirmu waduh suara jasa panetan nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan ya keur carita jauh mah urang bisa jeung surat deket mah teu bisa
Entah bisa orang dijauh mah dijauh santri ge kukala sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing geleger. Moal bisa. Tanya ke Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket mah sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillahan. Allahu akbar. Atuh geus nyawa aing akbar ku sia kunaon disebut. Atuh kumaha atuh? Atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Mentak salat ge beda. Atuh lah kos kitu mikung ngaranna. Anu mantak tetep syariat dan syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam thariqah geus salat lagi geus lain deui asa aya Allah Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung geus hese eta mah hese diterjemahkeun adalah sebab salat perasaan kamari keur di syariat nyana Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan. Ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deket jasa jeung Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah teh. Kamari mah asa dideuleukeun, kamari mah asa neuleu. Aya asa dideuleukeun mah jauh keneh, ieu asa neuleu ka Allah teh, deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apana aya asma sifatna. Aina lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah. Nah iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad deui anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh az-zahir wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus teh asma-asma Allah ngaranna. Ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an digawe naon belajar henteu sakola henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leketeh hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuh nanaonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunana ieu mah jadi kerak neraka leketeh ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khadir bae nu sakitu hebatna
lantaran kahebatanana teh geus ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simeut sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simeut nyakcak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simeut ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik satu lain papa tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jatuh daya tuh baik ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun bareng ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila endek daon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok itu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Quran ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya uraian Al-Qur'an leuket teh ibehat teh Masya Allah eta encan diwirid kakarak diuraykeun geus ngaleket teh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nya aya tolol teh budak ceknya na aing teu boga tasbih kao kamarna aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ke Kiai Cisoka baca tah yuqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aituhum sajid mun siacan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku orang bener waduh mamawa samping Masya Allah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku orang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti pahan der tembak des asa ulah lempeng ka jana bae moal kena ye emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz ku ari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir emang di Irak nu mantak urang di Amerika loba nu asup Islam kuari ribuan emang kunaon gara-garana ditembak ngarebul urang Irak teh nu paeh mah geus puguh paeh loba nu kajadian tembak des cih tembak des tembak deui 3 kali des sini pan sieun ieu tembak mah mau lari kemana mun car ngomong urang mah mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak papan sieun sok kota senjata kotrek no awas ya dekil ya Masya Allah tidinya lah mencara kurang ampun syahadat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tungtun wasyhadu lain saeutik dongeng Irak teh seperti eta kudu eta dibaca tah kaf ha ya ain shad ha ngan macana kumaha mah ya atuh ku aing itu sia ke garlut melulu deui ji atuh Al-Qur'an mendek naon wah pokoknya mantap jasa guys eta Kiai Soleh anu di ditu teh di mana di Kitu Madura anu manehanana tapak kemudian dilingker ku daun ku areuy kemudian ku akar geus 20 tahun pan cicing bae di dinya teh bae kapanggih ku anak raja ende muriang nu kudu di kitu ngadahar daun tangkal eta nyokot begitu nyokot dulu ke handap aya jelema eta nah ieu bae dibawa ka ditu di naon kata disalametkeun poho tak ka daun eta disalametkeun begitu datang ka dia diurusan pan ku anak raja cager padahal can minum
daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleuh dong petunjuk Allah lain sadaun-daunna dihandap aya saha. Atuh teu kasimpulanna mah paneta teh jadi kawin bae ka dinya tah gara-gara daun pan kawin. Pan kawin. Urang masa kitu datang bae pan embung. Nyana mah pun tapa bae pun dae kita arak jadi kawin mah jadi bae kasimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endek nala wudu eueuh cai pan cai ditambai di luhur gunung dai tambah cek urang mah hei cai ka dieu kaula deuk salat naek cai ka luhur teh datang ka kuaripan aya bae di luhur heran dihandap naik ka luhur pan urang mah di luhur ka handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik mati handap ka luhur otak pake naon eta make kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu hei cai ka dieu ya Allah ya Rabbi Masya Allah cai dihandap nurut ka luhur teu kaharti ku ieu tah teu kaharti naon eta ih atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurutkeun atuh nurut bae tah Hasan Basri jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basri coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih ulah ieu dek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jalma aya ge sumur doang atuh heuh eta parenting nini ngala wudu ya eueuh timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basri geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basri ni atuh eta mah jero jasa cai ge atuh heueuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basri coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mangis bararisa cak nini cak Hasan Basri aing kiai izin jasa ieu bener bae ai cai kaluhur ye aya Kiai Hasan Basri jeung santri ngalawudu cer lain ngalawudu ngahaneng bae Kiai Hasan Basri cak jar ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngalawudu ai mama aing mah geus puyang ye ngalaru budak santri dong kabeh 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basri moal jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka imah teh ka pondok los emang kudu mama mendek mondok di mana di dia di nini mama di kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basri ngendong di hareupeun imana leutik cak nini pan eta asa kula Hasan Basri ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini kitu tah hirup ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos gitu lain dipajang toriko siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar seret habek ya kos gitu toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu Masya Allah geus bagian batin atuh dek dileungitkeun ria ujub takabur kuari sombong aing ye torikot Utsmaniyah Haji Usman beureun sia mah Ghazaliyah Haji Ghazali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu nilai ieu mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah sakene teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajian kuku moal balik nek mondok bae di dieu teh naon teh dek mondok di dieu mah ngan ulah mau bekal ulah mau baju ye pat aya mau bekal kene jeung mau baju mah teh mah lain dek mondok dek rekreasi sakene bawa balik ka ditu bekal kabeh
itu eta dahar pan Allah masugih minta bae ka Allah tawakkaltu ala Allah si eta sok dibaca cek Hasan Basri ku aing tawakkaltu horeng aing mah tawakkalna lain tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala sangu horengan dek picun kabeh punyana bekal kabeh picen ku hayang guguru geus batu dinya juga kumaha teu kumaha ka Allah bae cek ini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar paeh paling Wah, cek Hasan Basri wah rayu mah guguru tarekat teh kos itu lain aju tujuan tarekat sugan kebeli apansa blow on jasa ieu tarekat nu kuari mah teh kula terus bae ge ngomong tarekat sasar sia sasar lain kitu tarekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir tarekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Ki Syekh Sambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dang teh batu dang teh cek lantah geus jadi bom soranna engke begitu dulu beledu kuno saurang mah dibalangkeun teu ngabeledu beja kaki aing pan teu ngabeledu atuh batu jeung ngabeledu eueuh salahna kieu tarekat lah deui kuat langsung ke guru Hasan Basri dia nini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta sahibud dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng si Hasan Basri langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites punyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jaheuh aju ngomong cai kula dipanggil ka anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kulapan makhluk Allah yang kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub dek hayang nginum dahaga kakara kayu rusuk coba-coba ulah nyaho teteh kocobaan kos gitu teteh kabur bebeja deui ka balik deui ka mana cak nini teh aya cai bebeja ka dieu aya murid nini takabur sia emang kunaon ngajawan aduh cak Hasan Basri aing ngajawan jasa yes saya mah lempengan geura balik ka dieu teh cak nini geus balik geus usul ilallah geus jadi wali jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas sungai Tigris balik ke Hasan Basri aya jelema ragag di jembatan pohonya na ya fulan hei ki anu eureun di luhur ka luhur teh ka handap eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di ka luhur teh ka handap nu cek Hasan Basri di kamanakeun ieu jelema ieu ayunya nanya pulang sangaran anu hayang ka handap hayang kaluhur atuh kaluhur teh dikieun dong make curug turun ka kaluhur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu eta urang carita di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basri nu urang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rubayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar. Ya Allah, ya Rabbi, jauh asup Golkar mah, jauh.
paling sekopi lah sapira sekopi ngaji ka mana ya tuh gitulah ya cerita indama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah wallahu a'lam.